Manjangkeun silaturahmi ciri diri nu islami ikhlas manah wening ati rumah sakali sering lari purwadasi saati urang ngahiji manjangkeun tataliwari sarasa jeung sajiwa satuhu satia intonkeun karya nu nyata Jumat barokah bakti sosial pikeun ibadah sodaqah jariah jeung santunan tawis diri sumerahkan kagungan Jumat barokah singa jadi gapura ibadah maha bangga Allah Maha tawis diri daya pasrah semua Jumat